Carita Maung Kajajaden ti Pajajaran. Nurut kana kapalai Ramana Raja Pajajaran tea, Nyi Putri Sucilarang akhirna karesa janten istri Dipati Anom Lembujaya, putra Raja Majapahit. Namung kumargi henteu bogoh tea sakitu nuju ngandung keukeuh palai mulih deui ka Pajajaran. Antukna eleh deet. Dipati Anom Lembujaya kapaksa nedunan ka palai istrina. Dijajabkeun para prajurit sarta dibarengan ku paraji, rombongan Nyi Putri Sucilarang angkat muru nagara Pajajaran. Alam harita can aya jalan jeung kandaraan siga ayeuna. Nyi Putri Sucilarang katut rombongan kedah mapai-mapai leuweung ganggong si Magonggong. Antukna hiji mangsa joga hiji tempat. Ayeuna mah disebutna teh Panumbangan. Pernahna henteu pati jauh ti kota Ciamis. Lantaran siga bade ngalahirkeun, Nyi Putri ngajak sarerea eureun. Teras miwarang ngadamel sasaungan tempat anjeunna pikeun reureuh. Nyi Putri sasauran ka emah paraji asa beda rarasaan kawas nurek ngalahirkeun. Kumaha lamun urang eureun di dieu, reureuh itung-itung ngaleungitkeun kacape. Nya bae teu kantos lami Nyi Putri babar orokna kembar. Nu hiji rakana pamegat, nu hiji deui raina mah istri. Balina ku emah paraji diwadahan kana pendil tamaga. Teras dikubur sakumaha biasana. Kawantu ibuna geulis cacak orok beureum keneh tos katinggal pikasepeun sareng pigeuliseunana. Ku ibuna eta dua orok teh dipaparin nami Bongbang Larang sareng Bongbang Kancana. Nyi Putri Sucilarang sareng rombongan katambihan kudua murangkali neraskeun deui lalampahan. Sakitu dinten ti harita dugi ka nagara Pajajaran. Murangkalih gancang pisan ageungna. Hampir teu karaos yuswana jangkep 17 taun. Rakana Bongbang Larang kacida kasepna. Nya kitu deui raina Bongbang Kancana pohara geulisna. Unggal dinten eta dua murangkalih teh hayoh wae naroskeun saha Ramana jeung di mana ayana. Nya sinangangkeun Rama antukna teh ka eyangna bae. Tungtungna boh ibuna boh eyangna kapaksa buka Rusia nguningakeun yen Ramana murangkalih teh nyaeta Adipati Anom Lembujaya, raja Karajaan Majapahit harita. Terang saha saleresna Ramana Rai Raka Mundutwidi sejak nepangan Ramana ka Majapahit. Ye ge sami teu kengeng dihalang-halang, teu beunang diulah-ulah. Dalah digambarkeun kumaha tebihna Majapahit keukeuh mundut di Widian. Basana teh kawajiban pikeun putra nyanggakeun sembah sinungkem ka Ramana. Nya akhirna mah di Widian. Dina waktosna Bongbang Larang kalih raina angkat ngantunkeun karaton Pajajaran. Angkatna paduduaan henteu disarengan pangiring. Maksadna sakantenan meuseuh diri diajar hirup prihatin. Dugi ka Panumbangan tempat dua nana dibabarkeun. Poe meujeuhna ereng-erengan, hawa pohara panasna. Nyi Bongbang Kancana teu kiat nahan halabhab. Anehna ongkoh di tengah leuweung tapi cai kacida hesena.
sigana usum halodo. Watir ningali nu palai ngarot, bongbang larang apuruk-apurukan milarian cai. Lami-lami mendak pendil tambaga eusina cai herang maninga genclang. Pendil enggal dicandak disanggakeun ka raina. Ngan barang bade dileueut, anak geblus teh pendil nuruban kana mastaka raina. Persis jiga jelema make helm, pendil dibetot malih kuduaan. Namung angger telesot-lesot, malah kawas nu mageuhan. Bongbang kancana antukna dituyun, diajak milari lembur. Sugan aya nu tiasa nulungan. Prok amprok sareng hiji aki-aki, tapi teu ieu tiasa nulungan. Ngan bisa nuduhkeun. Sok sanaos pendil angger pageuh dina mastakana Nyi Putri. Ku eta aki-aki dipiwarang nepangan Wiku Trenggana. Nyaku kasaktianana pendil molonyon teu sakara-kara, kalawang dibalangkeun ka jauhna. Dasar Wiku sakti barang ragrag jadi kulah atawa balong. Kade hidep duanana ulah wani-wani luntak lantok kabeh dinya, saur Wiku Trenggana. Abong murang kali keur meujeuhna belekesenteng, kalah ngarasa panasaran. Rerencepan duanana nyaketan kulah, resep ningali caina ngagencelang herang. Gebrus weh bongbang larang anclub kana jero kulah. Barang hanjat salirana pinuh ku bulu, pameunteuna persis maung. Jerit Nyi Bongbang kancana ngajerit, reuwas ninggal payuneunana aya maung. Tamat ngajerit, raina disambung nangis kanyanyerian. Barang uninga eta maung teh sing horeng rakana. Tawis bela katuang raka, teu talangke anjeunna ngagebruskeun salirana kana eta kulah. Hanjat deui parantos janten maung bikangna. Maung kembar nu sakitu gardena neraskeun lalakonna. Muru nagara Majapahit. Di jalan sababaraha kali ngalaman cilaka. Di antarana lebah Panjalu ayeuna sukuna kabeulit ku Areuy Oyong. Untung aya nu nulungan, nyaeta Prabu Cakradewa. Maung janji moal ngaganggu urang Panjalu, iwal kanu nginum notor pendil, jeung dahar langsung tina dulang sarta anu sok melak Oyong. Jauh cunduk anggang datang, maung kembar tepi ka nagara Majapahit. Nenjo aya maung ngadeuketan karaton, meh bae pada ngepung. Untung maung buru-buru nyarita sakumaha ilaharna jelema. Uninga eta maung teh dua putrana atuh kacida Prabu Anom Lembujaya sedih ngangres, nanging saha nu tiasa nolak kana takdir Gusti. Kuramana Bongbang larang dipiwarang ngarajaan leuweung Majapahit. Ari raina Bongbang kancana kedah ngaratuan leuweung Pajajaran. Sataun sakali unggal mulud sok ngahajakeun pependak eta dua kembaran teh, nyaeta tempatna di Panjalu.